Aya 2 poin ageng udah ngartos margi dinten ieu janten polemik berkepanjangan. Kahiji aya urusan ubudiyah, kadua aya urusan muamalah gitu ya. Kanggo urusan ubudiyah dasarna teh kabeh ibadah teu meunang kajaba aya panitahna gitu. Kabeh peribadahan teh dilarang kajaba aya panitahna. Siga nyembah tatangkalan, nyembah batu, nyembah gunung. Maka setiap penyembahan dilarang kecuali aya parentah. Maka aya parentah ubudullah wajtanibut tagut. Sembah Allah gitu. Aya panitah kan? Upami aya panitah, intong wani-wani nyembah. Wargi sadayana penyembahan dilarang. Kajabi pami aya panitahna gitu. Sadayana muamalah dimenangkeun kajaba aya panyarekna gitu. Siga nu aya di alam dunia sok tuang we sadayana oge kajabi aya nu dicare siga babi entong dituang eta teh haram atawa pisur tina fikih dan janten pahami dina urusan ubudiyah sadayana penyembahan teh dilarang kajaba aya panitahna dina urusan muamalah sadayana ge dimeunangkeun kajaba aya panyarekna